Dongeng nonyo pokoknya iya aya bapak-bapak terpercaya pisan karena jurig teh tuh sama sekali percaya karena ngaranna jurig teh aya budakna tah nanyakeun ke bapana teh, "Pak, aya jurig teh aya teu Pak?" cenah ka bapana teh. Aya cek bapana teh, "Eueuh Jang, jurig mah eueuh, tong percaya kana jurig, eueuh. Ah, aya meureun Pak," cenah. "Cuk saha aya?" "Eueuh," cek bapana teh, "keukeuh eueuh," cek bapana teh. Aya cek si budak teh cenah, "Tadi abi ngobrol Pak," cenah. "Tuh cek tetangga di ditu," cenah. "Jurig teh aya Pak, aya," cenah. "Tetangga mana?" "Itu nu imahna koneng," cenah. "Imah koneng? Eta cenah anu hareupeun imah." "Nya." "Husyah, eta teh imah teh geus sabulan kosong, ulah ka ditu bisi teh jurig eta teh cenah." Kau tuh percaya Kau percaya karena jurig euy.